Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Nah, telat san? Sanesna lebat jam 11 ya Pak? Jam 11 mah mukana. Pagawe mah datangna setengah 11. Asupna pan kuduna preparean heula di dapur kudu nyiap-nyiapkeun. Oh, punten. Abi kan terang dari piwarang 11 dong kapna. Saha nu mere nyaho kitu? Si Aceng Pak. Kumaha si Aceng teh teu bener ngajarkeun teh. Sok maneh salin heula lah. Kayak langsung preparean di dieu can bareres kieu mah kumaha Siapa? Sadapnya. San, Mohon Pak. besok mah datangna jam setengah 11 nya, ulah jam 11. Siapa? Punten pisan ya Pak nya. Da abi terangna ti Aceng tabu sakitu Pak. Nya bae teu naon da teu salah maneh mah. Si Aceng we nu ngajarkeunna teu balik eta mah. Tapi tong dicarioskeun ya Pak ka Acengna. Nah, emang kunaon kitu? Abdina sieun diseuselan ku Aceng Pak, bisi disangka ngadu-ngadu ka Bapak. Naon si Aceng sok nyarekan gitu? Kadang-kadang Pak, please-nya Pak, tong dicarioskeun. Abi teu enak wae Aceng Pak. Biasa lah, nu penting mah kan abi tos terang ya nanti Bapak tabu sakitu lebetna. Yang geus lah tuh teu naon. Oke, tapi mun maneh aya naon mah bebeja we langsung ka urang nya. Siap, aman aja deh nya Pak. Lain ai Sansan di dia geus bisa naon wae gitu. Alhamdulillah Pak, terus biasa sadayana. Aslina eta teh. Hasilna Pak, terus dimulai ngerol, ngarebus, ngabumbuan, dugi noping oge ngarapeking terus biasa Pak. Wah, hebat maneh. 2 poe langsung bisa kabeh. Bisaan berarti si Aceng jeung si Nunu ngajarkeun mah. Malah kumaha Pak, abi sok rada bingung Pak. Ah, bingung kunaon? Kadang ngajelaskeun eta sok tara tuntas Pak. Rada teu jelas gitu tah. Jadi seueurna inisiatif ningali rawe, ningalikeun senior lah, mun menuju damel, ngarebus eta napi kumaha, alhamdulillah sadayana mah ayeuna tos biasa Pak. Oh, jadi lain diajarkeun langsung kitu nya. Kan maneh diajar sorangan jadi teh. Kumaha teu barale ieu mah Bios Pak, nu penting mah kan abi tos biasa, dugi ke customer sae, nya customer puas, nya eta kepuasan kita sadayana Pak. Bener sih. Alus-alus lah maneh. Tangke kahareupna nya mun geus bisa kabeh, ke maneh diajar nyieun bumbu. Kan maneh mah gancang ya bisana. Nyieun ngalira bumbu teh Pak. Nya atuh kabeh ge nyieun sorangan di dieu mah. Siapa? Tapi Soal duit mah kalem san. Aya bagianna. siapa tuh Pak? Nya sok tuluykeun atuh ke gaweana nya mun aya kendala nanaon mah bebeja we langsung ka urang. Mun si Siap. Aceng si Nunu teu balik, lapor we ka urang langsung. Siapa? Aman Azril Pak. Siap atunya. Cek, Kenapa? Kenapa? ke deui maneh cing bener mun ngajarkeun jelema nu anyar. Hah? Kenapa maksudnya? Ah, inget-inget we maneh boga kesalahan naon. Nah, pada asal atau sesuai SOP? Sok inget-inget deui we. Tong nepikeun ka urang adat